Soal sepatu. Soal sepatu. Soal sepatu. Bu. Bu, pada soal sepatu, Bu. Bu. Enggak itu kumahannya. Can ngelarisan acan itu jelema teh kamarana tuh. Pot araruguh itu di karonci tuh. Kan ngelarisan seperak-perak acan. Yuh, aya kumaha kalau capek kekurilingan teh tadi. Pasti Allah ya udah sanggup ya. Tiba tuh dagang-dagang acan ada dihaja-haja sama gerak. Dihaja-haja boga duit mah. Kemana ini yang dengan sanggunya? Hari ngorak dah hujan itu. Duh. Itu baru dulu ya Gusti ya. Biasa nage 10 urang dagang teh ngarak-ngarak eueuh deui. Gusti Allah kumaha atuh teh abi teh Gusti Allah atuh sok atuh peparinana abi teh. Saurang atuh jang besar beas Gusti Allah kumaha ieu teh kita gaduh beas di bumi teh. Pecan ngalarisan hiji-hiji acan ya Allah Gusti atuh tulungan abi teh kudu kumaha ieu teh ya kalah capek kekurilingan. Eta raya deui sebanaya we boleh ditu mah. Jelema anu ek ngasol. Sepatu. Mang, pada kasih sepatu. Hah? Bungan tahu jelema tang kasau bet ngaranne poenya. Bungan jelema mah eueuh tapi teh malan geuningan ieu teh. Aing kalau sarua stres ieu mah. Tah geuningan aya ieu mah. Sugana pemilikan abi ya Allah, sampeurkeun sugan ayaan. Sepatu. Hah? Tah gini alhamdulillah weh. Sadena anu dagang teh. Dagang tahu kena jeung tahu gengnya. Lumayan daripada eueuh teh mah. Alhamdulillah ibunya kemana tuh dia tadi di kantor sana yang bicara teh. Habis 10.000 nya punya. Kira-kira nang yang wadahna. Nah, jelema teh make 10.000 di teh ieu. Mau kenal atunya, make 10.000 nya kat wadah di sagalang teh wadahan. Bunya wadahna. Naon? Tahu 10.000 we sok. Dari mana geus tahu? Naon atuh? Soal sepatu. Aya teu bahalega tuh dagang teh ah. Soal sepatu ieu mah geus tahu. Cuman teu dagang tahu. Atuh heg sing laras nyariosna, Bu. Terus teu jadi meuli ah. Gusti jelema teh nya kunaon lain abi anu teleres meureun manehna ku bakat lapar jadi salah denge. Tuh aya ku sia-sia teh rajin aya anu jelemaan imah teh. Ieu jelema nari, ieu teu paling anu kudu ka mana ieu atuh nya Gusti Allah kurilingan deui. Kuriling deui we kitu ka hareup ka kitu sugan aya. Mane da gara-garana sia teh paling. Ieu kita kudu seueur kasabaran hirup teh Gusti Allah. Waluh, 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 waluh. Soal sepatu. Soal sepatu. Soal sepatu. Soal sepatu. Saya dah ka cor huntu nih. Ieu teh. Sugan bae nya, ieu nya kenal huntu teh di porongoan teh lah. Ayo. Ieu pokoknya waluh. Waluh. Soal sepatu. Assalamualaikum. Pak, pada ngesol, Pak. Bu, karena atuh teh jelema teh nya parehek ieu dihan ieu mesti aya kalah burit itu kumaha tuh. Capek ngadekul heula. Waluh. Alhamdulillah ya Allah aya jelemana geuningan sugana turun. Waluh. Nya ayaan aya mata jelemana. Punten. Waluh. Cor huntu ah. Mon huntu teh teh. Nih. Yo. Sugan bisa ngacor huntu yo. Oh, itu lah. Tahan yo. Yo. Waluh. Waluh halah. Yo, ripuh yo. Waluh. Sisok ini biasanya mengacorkan huntu yo. Ngacorkan lah. Yo geus teu katahan. Waluh. Waluh. Bris, nya kunaon teh jelema teh nya? Tadi dagang tahu ayeuna ngecor huntu. Nya kumaha teh nya pikiran teh jelema teh? Tawa error ketus celina teh kabeh. Mana bahasa patuna? Sepatu. Yo ngacor huntu ah. Da ieu mah lain cor huntu, soal sepatu. Dengan teh ngacor huntu lah. Teu katahan yo. Waluh. Gusti.
kunaon jelema teh jadi tanya raramung kieu Gusti. Kunaon ieu teh nasib teh kieu-kieu teh Gusti. Allah.